Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserengan di dieu Kang Asgar sabaraha kanca seja ngadongeng. Dongeng ieu dipasihan judul nyaeta Lasmini Ngalalana. Karanganana C. Jakalana tos lawasnya karanganana teh nyaeta ieu teh kaping 5 Januari 1884 terbitna teh pinten antawis 1884 1885. Lasmini Ngalalana urang kawitan der Kang Asgar. Dina hiji mangsa keur mejeuna usung ngijih kaayaan di wewengkon atawa kampung Pasir Jati. Kampung Pasir Jati eta katelahna patempatan nu ayana hanapeun suku Gunung Tangkuban Parahu, tapi lamun dilelebah mah rek deukeut ka Sariater. Di eta lembur Pasir Jati taloba imah ukur paling oge aya genep suhunan culcel patarenggang anggang ti imah hiji ka imah nu lainna. Tapi aya hiji imah anu katembong hegar resik tur bersih, aya pakaranganana oge, aya kebon tukangan imahna. Sing horeng eta imah teh anu bogana ngaranna Bah Sukma Katut Nyi Rusmini. Eta Bah Sukma jeung Nyi Rusmini teh ngabogaan 2 budak, 2 anak. Nu cikalna awewe ngaranna Lasmini, kira-kira nincak umur dina 17 tahunan kurang leuwih. Adina nu lalaki umur 10 tahunan nu ngaranna nyaeta Widarma. Kocapkeun di jero imah nu keur pagineman cacarita nyaeta Bah Sukma anu ngamimitian galecok nyarita ka bojona. Alah Nyai, ari sing nyelas teh geus mangkat can ka pasarna. Cek Bah Sukma, parantos angkat Abah pan tadi anjing-anjing ge. Walon bojona, oh heueuh atunya syukur atuh. Tepoh geus dibejakeun ka si Nyelas teh meuli bako jeung pawirna. Kabeneran ieu bako Abah geus terebeak tinggal saeutik deui. Atuh Abahna moal hilap atuh si Nyai mah da. Kahiji kumaha geus dibejaan nu kaduana mah meureunnan manehna ge pan ini ka pasar teh sok tarapo ti anu ngaranna bako jeung papir masuk aja we geuningan keur bapana teh dipangbelikeun geuningan lamun aya susah-susah duit teh. Sabot keur ngobrol kitu torojol aya hiji kolot pantaran Bah Sukma nyeta tanggana anu nenggang imahna
ngaranna Suha atawa sok disebut Mang Suha ku salembur eta mah pangawakanana rada pendek DDP tapi sareseg awakna. Mang Suha teh sok resep banyol atawa heureuy sagala paripolah nak lucu pikaseurieun wae. Harita ge datang ka imah Bah Sukma ku geus biasa teh meureun jeung sobatna Bah Sukma tara sonder punten cologok jol asup we ka dapur kitu deui. Bah Sukma geus teu heran geus apal deui Mang Suha teh nyata memang kitu mun jeung manehna mah geus sabab geus teu aneh teh geus biasa eta Mang Suha teh. Alah geningan euy. Ilahi mah ngarengkol keneh jiga nanya Sukma. Bari teu tinggaleun ku seurinya Kiki kawas awewe wae. Iya dewek mah ditepas hareup nah hari lain ngadon ka dapur dia hareup pa dia. Adieu kareup nu ka dapur tembal Bah Sukma ditepas hareup. Sugan teh ilahi mah Sukma hees keneh euy sugan teh hees keneh aduh. Boro ku dewek terek rada disepretan we ku cai saeutik. Walon Mang Suha bari nyampeurkeun Bah Sukma kahareup tepas imahna Bah Sukma. Ari dewek mah subuh keneh geus nyaring Suha. Jeung maneh kieu tara ti sasari we ilaing tanghinas euy. Geus nyamper dewek. Tembal Bah Sukma bari seuri hehe. Pak apanan tugas dek tugas Sukma. Kira-kira jam 8 teh urang nguluykeun hanca gawe nu can beres pan. Nya Suha tenang we atuh ayeuna mah urang ngopi heula we jeung udud jawab Bah Sukma harita. Wis perlu atuh eta mah nomor hiji euy kasehatan. Tembal Bah Suha telat bari Kiki kawas awewe wae seurina. Nyi harita. Nyi cing enggalan atuh ieu suhan. Ieu Bah Suha ieu Mang Suha jeung sakantenan bako nu abah sesa-sesa di dinya jeung papirna sakeulean canda ka dieu katepas. Kayak tuh semohon mangga abana sakedap ya nuju ninyu teh nuju ninyu teh kopi ya teh geuning ya. Tembal bojona ti jero pawon harita. Henteu kungsi lila oge bojona ngasongkeun nyodorkeun cai kopi panas 2 gelas. Jeung sakalian bako jeung papirna tetinggaleun diasongkeun ka Bah Sukma. Mangga abahna ieu cai kopina oge bakona sareng papirna. Aduh, aceu kampuranya aduh geus direpotkeun ya ku Mang Suha ya isu keneh geus ka dieu aduh. Gusti aduh. Ku
kudu nyuguhan deui aduh. Mang Suha harita nyambungan obrolan. Teu sawios. Teu sawios-wios Mang Suha da. Ieu mah naon teh arikeun aya mah naon we geuning urang teh sogrogeun arikeun eueuh mah beureun hampura tah kitu. Walon bojona Basukma harita ka Basuha. Walon Marukmini bari saterusna. Marukmini ngalios balik deui ka jero pawon. Atu aranteng Basukma jeung Mang Suha. Aranteng ngobrolna da bari di sambil pungopi jeung udud. Oge ngobrolkeun hanca gawean nu kudu dibereskeun. Nu tuluy mah ngobrol ngaler ngidul. Tuna heula ayeuna mah yeuh Basukma jeung Mang Suha nu keur anteng ngobrol. Ayeuna mah urang nyaritakeun Lasmini. Teu sawatara lilana oge geus mulang ti pasar tos balanja meni angkaribung ku balanjaan. Terus muru ka pawon nyampeurkeun nu jadi indungna anu nuju gegero kerah kerih pikeun masak kanggo nyadiakeun tuang siang kanggo keluargana. Harita Lasmini sanggeus nyimpen balanjaanna saterusna mah ngabantuan nu jadi indungna di dapur bari ngasur-ngasur suruh dina hawu keun nagankeun seeng kana lukeureun hawu sabari dieusian ku cai nyaeta naheur cai. Memang kitu ari ngaranna naon teh putrina Basukma jeung Marukmini teh Lasmini teh memang cekatan. Jadi lamun dina sagala hal rupa teh sok tara kudu dititah tah Lasmini teh. Ayeuna tuna deui heula menuju popolah pak-pikprak di pawon. Lasmini nyaeta katut indungna Marukmini. Ayeuna urang sampeur deui kumaha cenah obrolan Basukma jeung Mang Suha. Kumaha cenah pamustunganana? Urang Bandungan bae nya. Lain daek mah euy eta Sukma hampura we ieu nya cenah ieu teh aya kabar pan ilaing teh boga dulur anu didayeuh nyata di Bandung teh anu sering jadi ngampir tiap seminggu sakali nganjang ngalongkrang ka ilaing teh ka dieu teh ka iman ieu teh Cek Bang Suha ngalegodkeun mengkolkeun deui obrolanana. Saha Suha si Aden Jaya eta mah atuh masih dulur deket keneh dewe euy. Tembal Basukma. Nah kumaha kitu Suha? Satuluyna Basukma nuruskeun deui carita anana. Lain kieu yeuh dewek teh ti heula teh pan menang beja ti ilaing keneh pas harita teh geuning. Cenah mah
Si Neng Les teh diangkir dititah ka Bandung cicingna cenah cicing di ditu. Mang Suha nuluykeun deui carita anana. Nya bener Suha. Tapi ari pikeun dewek mah naon teh kumaha budakna ari dewek mah teu bisa mutuskeun euy. Atuh budak meureunana daek ka itu diakhir ku Den Jaya dewek mah kitu Suha. Atuh meureun dina moalna ge meureunan moal dititah-titah ku dewek mah. Lamun hayang indit moal dihalang-halang da eta mah geus bogu meureunan kahayangna kitu Suha. Lain ari nyilas teh bakal daekeun nya. Ari dewek mah heueuh da percaya we ka eta mah ka saat itu Dan Jaya mah meureun. Nah, katinggalina ge bageur berehan jigana eta si Dan Jaya teh. Nya Suha, alhamdulillah. Daek mah dewek oge lamun si nyelas kudu cicing di ditu mah. Dewek mah percaya Suha. Kasih Aden mah jelema nanyaan deudeuhan lir ibaratkan jadi anak pituin kasih nyelas teh. Meureun kieu ieu baheula teh si Aden Jaya teh ku dewek teh diurus sagala kabutuh jeung keperluan oge kungsi harita ku dewek dibiayaan nepi ka sakola tamatan SMP jeung diteruskeun deui ka SMA. Pas dewek harita mah keur mangsa gawe di Tuan Panderhan. Gawe di Tuan Panderhan. Eta teh urang walana di perusahaan anak teh dewek anu jadi kepercayaan anak teh. Ai geuning. Heueuh nya. Tapi damun ilaing mah Suha eta cuma pantes pisan deh. Ari si lain kudu diangkat jadi heueuh kepercayaan mah. Da ilahi mah urang da moal ngomong tukangan atawa ieu pokona mah setuju da sebuktina kudu diomongkeun. Si lain mah heueuh kasebutna bageur deui euy heueuh. Babaturan dewek anu paling cek dewek mah sajati kitu Sukma. Hari dek pada kitu kayana anak saya nawe kitu. Pas hari tama dewek keur gawe di ditu teh Tuan Panderhan teh Tuan Panderhan teh lumayan gede gajina teh gede suah dewek teh waktu harita jeung eta nage deui naon teh si mandirna ge nya ka dewek si Tuan Panderhan teh kitu panjangna carita anak Basukma teh nyaeta keur uplek ngobrol jeung Basuha. Nya heueuh. Mang Suha harita bade ungut-ungutan ngebandungan obrolan Basukma. Lain ari si Aden Jaya teh eta teh anu disebut Juragan Mandor teh katelahna cenah eta teh kawena teh di Tuan Panderhan nya. Teu salah Suha. Sukma aduh. Gitu. Bari derek-dek harita dicaritakeun lalakon Den Jaya teh
ditek-tek 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 taya nu kaliwat tug nepi ka Denjaya bobogohan jeung anakna Tuan Panderhan anakna nu awewe nyaeta nu ngaranna Nona Sinyo meureun geus jodona harita mah nepikeun ka bisa ngadahup ngajadi ngarumah tangga. Tah kitu suha carita nama si Aden teh amprok jeung budakna Tuan Panderhan nepikeun kajadina nepi ka kiwari tah alhamdulillah manehna geus dipaparin kepercayaan ti Gusti Allah nyaeta boga budak 2 kemar lalaki duanana. Dasar we alus wisitna alus milikna alus nasibna si Aden Jaya teh suha kapanggi hirupna syukur alhamdulillah. Alhamdulillahnya dari jelema bager mah kudu pangina meureun kudu jeung jelema bager deui meureun kitunya. Nya ieu teh da ajon-jonan suha hayu urang mangkat ngeureuyeun Basukma ngajakan Indit ka Abah Suha kusabab meureunan geus ngagayu ka beurang. Ali ai nyaheung atuh hayu kela ieu cikopi euy urang beakeun bari sigana ngeunah ieu cikopi teh urang beakeun heula supaya tungguan heula ulah ka ini. Harita cai kopi disuruput diinum nepi ka teu nyesa jeung gagadohna diuyuh ku Mang Suha. Nyi ieu Abah rek angkat heula jeung Mang Suha. Tuh semuhun abahna mangga. Walon Marupini bojona nembalan ti jero pawon. Alah permios aceuk sarua Mang Suha ge darek mangkat jeung si Akang. Hatur nuhun ieu aduh cikopi sareng opieunana ya lah mun nikmat ieu ari gratis mah. Mun mangga Abah Suha mangga. Alhamdulillah we ta opieunana ari di opi mah dah hampura we teh bisa nyuguhana naon jadi tiap ka dieu ge. Tembal Marukmini beral atuh harita Basukma jeung Mang Suha.